Kemana kamu teh? Kurang kieu can datang wae, buat janjian. Neng habis. Yang geus kumaha tuh Neng teh ngadosan sila. Atuh pan ini kan dah mata tanda si mama keluar, pan mama teh pulang nah sareng Neng teh. Adena aya tuh si mama buru-buru keluar jadi ate teh kesel. Pan dia teh si mama teh aya nu nyampe, aya nu ngajak ngaduk kaleci. Ari teh bener erek serius ka Neng teh. Aya mah serius 100%. Ari anu teh heula da berpegatan. Malah aya masalah saeutik. Nah masalahna Pada kuat, jadi si kuat. Ari Neng naha jeung teu heula ngeusan. ada saruan yang gaya masalah. Masalahna naon? Dimimiti kawin nepi ka geusna Neng teh dibere. Geus atuh timit aya mah aing Neng ngabaru deui. Nya hayu wae Neng mah di mama setujueuna. Bener eta teh? Bener. Come on, everybody, put your hands up for DJ Arca Remix. दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है ये तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है प्यार जहाँ में होता नहीं फिर बोलो क्या होता प्यार जहाँ में होता नहीं फिर बोलो क्या होता दुनिया में दिल कोई कभी न धड़का होता धड़का है दिल आया में ये प्यार का इकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है ये तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है Aing mah eleh wae ngadu kaleci teh rek dibejakeun ka salaki merah dicarapokan. Wah, benar ini dulu teh. Aya naon atuh akang ngamuk-amukan wae. Eta benar digaring teh. Anya akang ari dikur mana mina gitu kapan mah teu atuh sanggup mah dahar mati ieu mah. Ngopi nepikeun ka bulu ge dipun. Tuh akang teh ayeuna teh teu mawa duit. Teu nyai lah, geus we kieu mah balik deui jadi preman akang mah teh cocok kulit mah lah. Akang, abdi teh geus 3 poe awak teh teu ngarareuna, jaba utah-utahan wae. Lu sudah nih ayaannya. Ayaan kumaha akang? Eta teh pertama akang geus jadi bapak. Aingan atuh basa abdi utah teh, da aya surat tina baham teh, aya tulisan abdi keur boga. Berarti timit ayeuna mah hayang nyai ku akang kudu diturutkeun. Akang mah bohong, abdi kamari hayang salat teh dipangmeulikeun. Mah ayeuna janji hayang nyai ku akang diturutkeun. Sok ayeuna hayang naon? Ayeuna kieu akang abdi teh hayang
hayang beger deui. Abi teh rek bebeja ka bapak teh terus terang abi teh geus hubungan jeung sama mama. Naon bapak mah teu ridho anjeun hubungan yang entong. Aing eta bapak jeung jelema. Omah ge sarua, teu satuju. Satuju keneh kanu ti heula mah sagala daek, kita ngajul-ngajungkrang ge daek. Mending keneh kanu ti heula. Pan geus eueuh. Kajeun digali deui kumaha wae carana. Ai itu kabogoh anu ayeuna disaeun ngadu kaleci teh. Teuing atuh mah kawe tanyakeun heula. Pokona mah disetujuan rek moal disetujuan ge abi mah tetep kasih ama mah, sanes sama mama geureugeus siga Doraemon. Kumaha ya geus bulan pemasukan gering kieu. Percuma jadi reman ge. Bos lah. Balik bos. Tim mimiti ayeuna nepi ka CC kuring gabung di dieu. Pemacul deui bos. Tim mimiti ayeuna marane kudu salator deui ka kuring. Siap bos. Aya target bos. Nyawa mah. Tuh, jadi buru dasar balalegug. Akhir saat mana? Mari salaki bager ujang. Kali wae. Tuh ini bos. Tah, ini bagian kuring si cantik. Pokoknya mana duaan tapi piluan untuk piluan awas. Nyai, bade ke mana? Hai cantik, Sekaraeun saumur-umur anu ngagoda. kemana cantik? Dek ka pasar. Nah, sugan barare. Bos. Cicing, wih, cukurin cicing. Udah pipiluan cicing. Ma, awas kemarin tengah bejaan. Nya kamarana ya. Mak. Aya naon atuh ate ngan gogorowokan wae makrek beklas. Mak. Nya nu digawe teh kamarana ala reueuh. Teu dituluykeun nyin sumur teh. Ada rarudat atuh dieureunkeun we da tah dalahar kana kana rai ka luhur. Anu nyin sumur mah kabeh oge di titah dalahar mah kana kala luhur. Aya di mana ka mana si Maman? Tadi mah cenah arek janjian, nyarek naon nanyakeun si Maman. Bieu mah dipegat ku preman titah dipangalawankeun. Nya sok di mana, Mak? Ku abi we di uang arah lah. Ieu ulah kumaha ku si Maman we, Maman jangkung gede. Tadi tuh jago karate, Mak. Nah, di mana, Mak? Yap, Mak, di mana, Mak? Uang lawan lah, tuh mana? Itu tuh di ditu. Mana, Mak? Premana, Mak? Nah, ieu Naon maneh? Mama ari kitu carana mah sarua jeung arep marapkeun hayam ka maung teu karunya pisan ka anak. jatuh maneh wani tadi naik nita si Maman. Geuning jarang, Bung, sugan teh barudak leutik. Majah maneh jago karate atuh. Ari kieu carana bakal pasti ajeng indung. Kurang ulah kumaneh. Nyai, nyai ka mana? Erek yang lauk, tara-tara si mah yang lauk, ceurik ke di repe. Watir deui. Oh, jadi si nyai teh keur milarian lauk. Hadena si aya duit nang minjam injem. Nyai, ai butuh lauk mah ku eteh uang jejehkeun. Da ai ka batur mah moal mahi. Ieu nya teh boga lauk. Aya, malaur lebar teh di aralaan geus garede lauk teh. We alaan ku nyai dalahar. Alhamdulillah hadena aya nu soleh nya di mana balongna? Yang di balong nyai di laut malaur hiu geus garede. Mak, aya beja di anu beunang dipercaya. Maman teh aya hubungan jeung si Neng Ika. Ngan teu direstuan ku indung bapakna. Are kumaha ayeuna? Eta budak geus sarurudet deui wae. Kara ge kamari geusan ayeuna geus nyangan deui.
abi teh hampura geus ngari riweuh wae ek diijinan ek henteu abi rek terus terang wae abi teh geus hubungan jeung Neng Ika tah mah cenah wayahna ayeuna ek teu boga duit kudu daek nempat teteh no Tog wae aya maksa mah nya ari di Ika teh budak saha? Heeh, da kudu pugu turunanana. geus ayo milu jeung abi lah wong pugukeun pangomongankeun da soalna teu satujuan ka abi Moal ka keluarga urang mah moal lain teu sarutujueun. Nam lah kuaha diuruskeun. Moal sakumaha galak lagi tunduk kuaha mah lah. Tadi ge preman tiluan tunduk kuaha. pokokna mah kumaha carana lah aya mah bisa disetujuan Nam lah ayeuna jeung bang tepungan. Keun si mama cenah istirahat. tah ieu bumina Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aa. Enggak kalau bet A. Yang mana namina Ika teh? panggil tah namina Ika teh Udah geuning juga babu. Gatunya apa anak kaca ya. Ada naon lagi lawan? Ih, padahal mah ulah hubungan jeung Maman, mending jeung Abi. Jung, ayeuna gegero si Mamang si Bapak kuar diomongan. Oh iya tuh A. Gini memang tamu. Damang Ujang. Damang. Aya naon ieu teh Ujang meni asa rareuwan. Iya, Ce, ieu Abi teh hayang wae disetujuan cenah. Ah, moal cuma nepi ka mana lagi moalnya tujuan, da budakna geus siga bolocot. Tapi mah geus janji mama duaan jeung si A nya A. Dina geus kawin oge teh diresikoan bae. Si A teh diberek ke bae nya A. Ari mamah mah bisa wae nya tujuan dengan minta kaleci 5. Euy, bapak maneh mah nya tujuan moalna. Atuh mama olok kumaha we carana. Heuh gatuh ka heula, wangge gerong heula bapak manehna. itu atuh Ya naon ieu teh? buru ngomong Pindah ka mana berada? Naon maneh? itu ah Naon? ngomong lah Naon? iya bapak abi teh kali teh rek minta restu soalna geus nyaha ka Ika Moal moal ijinan urang mah. kita ngawankeun tuh udah ngomong Pokona mah kuring geus boga calon jang Ika mah. terus saya abi geus tujuan moal apa Moal. Bapak. Abi mah teu boga kan itu mah pokoknya mah abi hayang kasih amaman. Naon maneh dorang kati anak. Ningali naonna maneh kasih maman teh pikeun ka bisa kepincut. Da lucu atuh bapak si Doraemon. kurang ngomong cek naon ka dieu atuh ngomong Cing mah kuang luas-luaskeun. Satujuan pokona mah Abi teh nyaona naon. ai amalikna Embung tewani ka ditu mah. ibu lu kan ieu Embung tewani ka ditu mah. Pokona mah teh satujuan mah. Teh detik ayeuna teh menit ayeuna budak ari dihijikeun. Wawan cenah bregong. Naon sawani ka aing? Hah? Tewani. Teteh hayang ngaduk kaleci. Ih nyai da euceun mah beak kaleci na oge tinggal hiji. Udah habis seueur hayu teh. Ayo atuh. ngomong si bapak nuju ribut ayo orang kabur Hayu. orang kabur kena elap lah Naon maneh? salah mawat Mana budak urang sih? Di pasar urang sih lagi. Mana budak teh? action ada nah atuh si mama buru-buru keluar jadi ada kesel Kan atuh tadi teh aya nu nyampe, aya nu bae. Kala kumaha? Kala. Naon nya abi
Bapak materi itu anjir hubungan jeung entong. Kela. Si mimiti ayeuna marane. Buru-buru yuk, aya target. Wah, yuk siap tinggal abinya. Tinggali abi gerak anak. Langsung itu jauh kena teh Wahyu mah ka dieu. Nyawa uang. Cek awan tolol gitu. Dari ini Wahyu unggul. Berarti nalalanya. Itu belakang. Action. Udah lah. Action. Ih, mana? Ari kitu mah sarua wae hayam mah. Nah, enak. Awan teh pindah mana ka dieu, ka dinya tumpang kaki. Tumpang kakina bari nyarane kita cek sare geuningan nulak cangking. Saat tempo banget atin. Nah, mana gitu. Pokoknya mah ti detik ayeuna ti menit ayeuna budak arek dihijikeun. Wawan sok lah bedegong. Non sia wani ka aing. Hah? Wani. Dinya nakil. Tuh. Halus guys, segitu. Mana budak kurang sih? Di pahala kurang sih aman. Mana videonya? Mana regenya? Nyokot ieu. Leureung dah.